Mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Tarung Parebut Gelung. Ieu dongeng para mitra karangan Watatang. Ayeuna teh nincak bagian ka-5. Para mitra sadaya, dongeng nyaeta keur tarung dina rakiteanya mangga urang teraskeun. Teu kanyahoan baturna karisa urang ngarontok ti tukang sarta ngahompet beheung ading ku leungeun kenca. Sedeng leungeun katuhu pihak lawan ngamangkeun peso balati lempengan dada. Urat. Kadenge sora nu ngaguak ditaksir ku si Omlen mah ading kabeunangan. Nya atuh ai gebru teh lawan narubuh tonggongna baloboran pinuh ku geti. Si horeng si mana horeng dipiheulaan manten tonggongna disuluh ku congo bedog sain. Bru lawan rubuh keur kitu teh ditajong pisan ku sain. Kejebur lawan ngagejebur sanasib jeung baturna anu opatan tuluy kekerbekan ka jero leuwih. Geus kitu mah omong olah rakit dikasisikeun kitu deui si Omlen. Sanggeus tepi ka sisi jelung-jeleng laluncatan ka darat. Harita ading jeung sain nyarang saya taksiran ka rasa lungset. Urut begalan pati nu sakitu lilana. Amekan masing-masing ting haregak. Kesa ngalucur maseuhan sakujur awak. Kira-kira setengah jam waktu ading jeung sapada baturna tiluan keur ngareureuhkeun kacape. Ujug-ujug gorobas tukangeun kadenge sora nu ngagorobas. Puguh we opatanana ting korejat narangtung. Samalah masain mah make ngalugas bedog sagala timuruna ka urut lawan rek ngabongohan. Barang dilieuk si horeng muning hanyat ti lebak ka pasir digiringkeun ku saurang budak lalaki nu ngangon. Nya jang meuni aya ku ngareureuwasna keur ai si Jalu. Disangka ku akang manaon we nu rek ngarontok teh untung batur akang teu nyebetkeun bedog kana muning ujang, ceuk ading. Bari mencerong kana beungeut budak anu keur ngangon. Geus kitu ading nanya. Yang dia kampung naon ngaranna Jang? Ima lemur Cinangka wetan Kang, lemur Cinangka. Nya ari kitu rek ka mana tuh akang teh? Na keur ngaruseup atawa keur mikat manuk titiran? Temal budak angon. Satuluyna Malik nanya bari ngareretan kana tiluan. Lain keur nguseup atawa keur mikat manuk titiran ujang, tapi ngahaja we. Sumaba maksudna mah keur aya nu diteangan. Nyangan awewe nu lumpat bi teh kitu, ceuk budak angon. Atuh ading rada ngaranyug samalah silih reret jeung sain. Nya, jang keur neangan pamajikan akang geus 2 poe teu balik-balik. Nu mata ku akang di teteangan ieu teh. Can panggih kitu? Nu mata ka acan lamun geus panggih mah piraku ku akang di teteangan bae. Eta ujang kungsi ningali kitu aya awewe lumpat ka dieu. Ceuk ading ngabohong nyebutkeun keur neangan pamajikan. Ieu mah kapanggih belah wetan samalah rek meuntas pisan ke belah kaler. Ngan kukuring di bejaan sebab mentas palabadinya jero disebutna ge leuwih dalem. Lamun teu kapanggih mah teu di bejaan kukuring pasti we ti teuleuh meureun, temal budak angon. Ngajelaskeun panggih jeung saurang awewe rek meuntas. Ari ayeuna rek ka mana Jang? Tanya ading ka papanjangan ceuk pikirna. Sugan we nyidar sih. Nah luka teuing terus ka mana da teu katingali kukuring mah? Temal budak angon bari ngabalieur rek ngaleos. Ngan kaburu leungeunna dicekelan keke heula Jang. Ulah ka ieu terangkeun nu sabalakana. Ka mana cigna pamajikan akang teh? Ke ku akang dibayar keur jajan. Ceuk ading ngolo bari nemongkeun duit 300 perak. Teu naon ari ngebejakeun mah ku kuring dibejakeun tapi ari kuring ngajajabkeun mah moal bisa soal bisa diambek ku bapak. Teu tadi adik kuring nyusulan kudu buru-buru balik kuring teh. Ceuk budak angon rada kerung. Keun bae teu ngajajabkeun ge asal dituduhkeun we tempat-tempatna. Perkara pamajikan akang mah tuh di belah wetan tuh keur nyumput hanapeun tangkal juar. Nu aya awi haur ngan kade dirinya aya rada sanget. Ulah sok saomong-omongna dirinya mah Kang. Cek budak angon make jeung sasahat sagala kawas lain kasaluhureun. Atuh si Omlen ge rada muringis ngadeng omongan budak angon nyebutkeun tempat sanget ras kana kajadian nu karanapan ku manehna. Papanggih jeung kuntilanak pok si Omlen nanyakeun. Geus sanget kumaha Jang? Sok aya kuntilanak Jang. Omlen bencerong beungeut budak angon. Aduh kateuing da kuring mah can nyaho kuntilanak teh. Can nyaho kuntianakan jeung we ka ditu. Geura teang bising kaburu eueuh. Temal budak angon tuluy ngaleos.
bari mecutan awak muning. Tagring euy teu burung aya raratanana ti budak nu bieu. Sugan we nya Nyidarsi urang sararea salamet moal nampa tindakan ti Kilanceuk. Perkara sisah di kitu mangsa bodoh teuing lah. Teu panggih deui pokona mah anakna we nu dipikahayang ku lanceuk dewek kitu. Cek ading geus boga kayakinan pasti eta awewe nu dicaritakeun ku budak angon teh Nyidarsi. Nya cek Kilanceuk Nyidarsi sotenan boh teuing lain. Sanu nyaho kuntilanak atawa jurig Cimanuk. Manggening bieu cek budak angon di dinya mah sanget cenah kitu. Cek Om Len boga rasa sieun. Nah risi barawes ku ponok bawana kernya. Ku jurig-jurig wae sieun. Kawas nu geus panggih we jeung jurig barina oge. Cek ading semu keheul. Ye Kilanceuk mah. Kilanceuk can manggihan jurig sote da kuring mah basa kamari. Kungsi Pak Amprok jeung kuntilanak keur ucang angge dina dahan nangka teh. Lah si laing ne sok macem-macem. Si laing teh sieun ku kunti kitu. Cek ading bari mencerong beungeut si Om Len. Puguh we sieun mah atuh. Teh mah si Om Len. Lamun si laing sieun ku jurig. Geus cicing di dieu sorangan. Yoy sain omo urang adi teh. Keun si barawes mah cenah di dieu sorangan. Cek ading. Bari ngaleos dituturkeun ku omo jeung sain. Sedeng si Om Len ngajejentuh sorangan di Cisi Cimanuk. Tapi lila-lila si Om Len ngagidig nuturkeun taksiran ngarasa keung pada naringalkeun. Kira-kira 10 meter ka tempat nu dituduhkeun ku budak angon. Reg ading jeung baturna areureun. Samalah leungeun ading dikagigirkeun duanana siga nu ngahalangan kanu ditukang. "Naon ding?" tanya Sain setengah ngaharewos. Ading ngahuit bari ngantelkeun curug kana bibir. "Tong geruh euy, bisi kadengean ku Nyidarsi. Tuh tingali Nyidarsi keur ngajejentul handapeun awi haur siga ngalamun. Ayeuna kieu, si laing omo jeung Sain megat ti belah kidul. Si Om Len teu belah wetan, keun ka belah kaler dagawir dewek di dieu sorangan. Kayak di mana dewek ngacungkeun leungeun bari ngaheotan, gancang ku lain tarewak. Kartin teh? Oh nya kaharti atuh. Karti lah. Japati, tema si Om Len rada mah saliwang. Aisyah, dasar si berwes kawas nu hamileung pisanya. Batur nyebut kaharti Japati. Nya kuring da kaharti atuh. Cek si Om Len dibalikan deui. Atuh ading nu tadi narek ambak akhirna mah hayang seuri. Jung ka ditu sain, omo geura rinit euy. Ngan kade sing ritihnya euy. Ulah nepi ka Nyidarsi ngejat jeung sing tegas. Sing tegas pokona kana ngaheot deweknya. Kode tadi. Cek ading geus kitu mah Sain jeung omo katut si Om Len arinit sewang-sewangan. Sanggeus Sain jeung ading dareukeut kanu dituju reg areureun deukeut dapuran saliara. Bari ngadedengekeun heotna ading. Nu teu sakumaha lila ading muniang nangtung tuluy ngaheot tari. Korejat Sain jeung omo narangtung anabreh nyawe. Nyidarsi harita manehna ngorejat siga nu reuwas. Sabab ngadenge sora nu ngorosak. Jeleng omo luncat ka belah kenca rek megat jajalaneun. Kilak Nyidarsi ngalieuh gok Amprok jeung Sain. Ret ka belah kaler taksiran rek luncat ngan teu luaseun sabab gawir lungkawing. Kilak malik deui ka belah kidul nyampak. Si Om Len geus ngadeuketan rek ngadodoho. Dina kitu namah Nyidarsi teu beda ti bagong mogok. Manehna lah-lahan rek ngejat kalawan teu loba nu dipikir deui. Sabrut we ngadupak ka si Om Len. Puguh si Om Len ngajengkang sabab ditubruk satakerna. Atuh si Om Len kokosehan dina rungkun. Deregdeg omo lumpat ka pasir. Bareng Nyidarsi rek lumpat kaburu dirontok manten. Awakna Nyidarsi ditangkep ti tukang. "Lesotkeun sia bangsat. Lesotkeun sia rek dibawa ka mana aing teh ha? Lesotkeun bangsat." Cek Nyidarsi teterejel. "Oh, tewak suguna we," cek Sain. Kojengkang Sain nyampeurkeun barang geus deukeut nu kira-kira 1 meter. Nyidarsi ngajol tuluy ngajejak omo jungkal omo ngajungkal nang tarak bengkah. "Aduh, ngabujung utuk aing sia. Aduh, macam-macamnya. Aing mah peureuh sia ni. Paduli deuleu aing mah. Masing nepi cabutak ya aing mah moal bakal dilesotkeun sacana aing dilepaskeun deuleu," cek Nyidarsi. Kalah kabeuki harita teh ngajenggut beuki tarik. Nepi ka Sain nyengir taksiran peureuss. Keur kitu korejat si Om Len ka karanangtung meh bareng jeung ading nyampeurkeun pok ading nyarita meniti pupuncereng.
ngecedog wae sabar wae bantuan atuh newak mana ngecedog gawe teh cek ading gidig si Om Len nyamperkeun kaknya kaleung nyidarsih samalah rada diparieuskeun ka tukang sedeng nu sabelah deui diparieuskeun ku omok nu kakaraceng katas di jejak dadana ku Nyidarsih geus kitu raketak leungeun Nyidarsih duanana ditalian ku iket geus kitu mah Nyidarsih teu bisa hojah deui gek diuk aneprok sisi gawir hanapeun tangkalimus bari jamotrot kitu di ading geus waspada baturna nu dari apunten jeung sapada baturna dariuk ngariung bari ting palencerong kana beungeut Nyidarsih aduh meni asa coplok kulit cirah dewek euy dijenggut ku Nyidarsih cek sain rada nyarita ka omo bari nyabakan sirah sanajan rada hahareosan ge teu burung kadengeun ku Nyidarsih da puguh teh sababaraha jauh pok Nyidarsih nemal paduli teuing sadeuleu masih nepi ka coplok ge hulu sia teh teu puguh-puguh ngadon ngaruksa mangadon alewak urang marina oge pokna deui ngabalieur ieu akang manewak sotelin rek mahala atawa rek milampah teu ucu atau teu bener ka nyai teh ngan karunya ulah nepi ka nyai katalangsara nya anu maksudna marek dibawa balik samala lamun hade mah dicaritakeun geus aya kana 3 poena akang teh udar ider jeung sapada batur obatan neangan nyai kabeneran ayeuna tepung di dieu tak kitu maksud akang teh nyai cek ading nyarita leuleuy naon maksud make nyusul-nyusul anu lain muhrim marin oge cek Nyidarsih budina baketut ari maksudna mah nyaeta karunya we ka nyai bising tuluy kadungsang-dungsang saleuheung ukur kitu kumaha lamun nyai digunasita diri kuno tiluan teh meureun diri nyai leuwih ti cilaka saha jelema tiluan teh kitu cek Nyidarsih bari ngareret nya nu ngadon ngenong di imah nyai geuning harita nyai tuluy dibawa kabur ku tiluan ari euna ka mana jelmana teu nyaho teh angana ka ditu sorangan ari wani mah teh mah Nyidarsih meuni tegeg jeung kuraweud habari mari ngabalieur harita teh kalieus ngabalieur deui. Para mitra kaum dangu geus kitu jep sararea jarempe eueuh nu ngomong saurang-urang acan tamah simpena patempatan nu kadenge lintang ti soradang dauna nu katebak ku gelebugna angin sora cai ti Cimanuk ting balak-bak ting saleor sedeng waktu geus nyedak kaburi tongeret meuni baleger ngajadikeun kelarna hate sokomo lamun kadenge kuno keureut tunggara mah geus moal henteu nalangsa matak menang bijil Cimata geus aya kana setengah jam na jarempe pok ading kakara cumarita ditujukeun ka Nyidarsih nu harita keur melenguk teu beda ti bueuk meunang mabuk nyedak ieu nyai pangna ku akang di teteangan teh meunang pancen ti kilanceuk nya lanceuk akang Kang Salim nu maksud rek tuluy miharep ka diri nyai jelas nama rek ngawangun rumah tangga jeung nyai saha nu rek ngawangun rumah tangga barina oge cek Nyidarsih bari ngareret nya lanceuk akang Kang Salim jeung saha moal jeung saha deui lain jeung nyai mah atuh rumah Kang Salim nitah neangan nyai oge amit-amit teuing barina ge ari di dieu kudu daek ngawangun rumah tangga jeung lanceuk di dinya mah bage heula sudi najis abrig-abrigan teuing barina oge kajeun teuing ngapegat pati we tibatan di dieu kudu daek ngudar gelung kanu kitu patut mah cek Nyidarsih basa-basana kasar jelas namah nampik sapajodogan ka Salim ulah gitu nyai moal pati-pati lanceuk akang aya niat kitu lamun acan menta diri nyai kanu jadi indung bapa kapan harita Kang Salim kungsi datang ka kolot nyai kalawan cumarita rek miharep ka diri nyai sanajan lanceuk anjeun geus datang ka kolot kuring oge baheula keheulaan kuring mah teu suka lahir batin tema Nyidarsih tetep nolak kana maksud Salim rek ngawin Nyidarsih jadi lamun kitu mah nyai teh nolak kana maksud Kang Salim meureun ceuk ading bari neuteup kana beungeut Nyidarsih nu keur jamotrot lain lamun memang nya teu sudi aing mah teh mah Nyidarsih tegeug nah nyai teu karunya kanu jadi indung bapa nyatana ka Mang Sahdi jeung ka Bitiah mangkaning lamun perlu dijelaskeun mati saprak nyai ngejat terus ka gegeringan sama lagi sudah kana dahar sudah kana sare gawe ngajajentul di kamar meureun mana kitu ge nu jadi indung teh bakat tingkunya jeung melang kanu jadi anak kitu di Mang Sahdi bapa nyai eueuh di imah cenah mah keur neangan nyai ku ayeuna kitu kahiji akang menang pancen ti Kang Salim kaduana karunya ka indung bapa nyai
kapaksa 1000 kali akang ripuh ge maksakeun maneh neangan Nyai. Dalamun akang teu karunya mah ka inung Bapa Nyai pokona malah ieu moal nya ku akang diteteangan sanajan aya pancen ti lanceuk akang oge. Ngan akang mah bakat tingku karunya ka inung Bapa Nyai teh. Na Nyai moal ngarasa kaduhung, moal ngarasa nyeri, lamun jadi inung nepi ka hanteuna ponok umur, balas mikiran diri Nyai atawa Bapa Nyai manggi kacilakaan di jalan pasampangan. Pege pikir nu leuwih asa ku diri Nyai. Nah akang dianggap salah, dianggap rek ngarugikeun ka diri Nyai. Ceuk pangrasa akang mah ngabelaan jeung karunya ka Nyai. Kari-kari Nyai kasebut anak-anak mung balik. Lamun sarupa kitu mah di mana ka nyaah Nyai kanu jadi kolot teh atuh? Ceuk ading beak-beak nyaritaan Nyi Darsi. Antukna Nyi Darsi teu ngomong deui. Harita teh anggur luk tungkul samalah ku ayeuna. Hal kareret kunu araya didinya siga ngalima bangun sedih. Sedeng hate ngarasa bingung jeung berat ngalaksanakeunana. Rek balik deui sieun dipaksa kawin ku Salim. Ari teu balik sok sieun nya inungna kagegeringan nepi ka ponok umur. Jelas nama keur Nyi Darsi ngarasa bingung eueuh tungtungna. Susah eueuh kendatna. Balik kumaha teu balik kumaha keneh. Akhirna berbaya cimata Nyi Darsi ngaberbei. Tuluy ngalemereh mapai kana pipi. Atuh ading jeung sapada baturna nu tiluan, silih reret silih kiceupan, ceuk timuruna mah nu tiluan pasti omongan ading kahartieun ku Nyi Darsi, nu pasti bakal nurut ka bisa kaboyong deui. Geus Nyai tong make dipake ceurik, tong dipake leutik hate da moal burung cager deui inung Nyai teh. Asal Nyai sing nurut ka akang dibawa balik. Lamun Nyai keukeuh peuteukeuh rek mawa karep sorangan nu hartina teu nurut ka akang, sarua jeung Nyai rek nyangsara awak sorangan jeung teu nyaah kanu jadi inung. Ading nyambung deui omonganna menileuleui di palar Nyi Darsi nurut. Kalawan daekeun dibawa balik deui. Tapi Nyi Darsi teu nemal sakemek-kemek acan. Cipanon asa beuki kerep ting karecelak. Beuki lila kaayaan sabudur madhab di eta tempat. Asa beuki caneom eukeur mah eukeur. Geus nyedak ka magrib dibubuh harieum ku rupa-rupa tatangkalan. Angin asa beuki ngagelebug. Lila-lira repoe kateureuy ku beleg-begna peuting. Cika-cika rabeng ting karetip. Harita teh jangkrik jeung ciang-ciang geus mimiti disada mani baleger. Kapeutingnakeun disambung ku suara bangkong belentuk Kang Kingkung ongkohan nampeu ka walungan Ciman. Suara lonok pating keureling matak ngajadikeun rasa keueung. Mangkaning patempatan nu sakitu gareueumeunanan. Tong boroning ti peuting sanajan ti beurang ge meuni simpe. Jarang aya jalma nu kumalampreng, ari lain dina waktuna usum malawija. Para mitra kaum dangu, harita Nyi Darsi katingalina pupurungkutan. Tayohna karasa tiris. Tina kituna ading boga rasa karunya ka Nyi Darsi porosot ngudaran sarung tuluy dirungkupkeun kan awak Nyi Darsi. In, geus euy, ading nanya ka baturna bari rarat reret teu awas. Acan, teh masain sarua pada ngalieu. Si Omo geus borora bisa sare sakitirisna teh mal Omo bari pupurungkutan. Hari si Om lain di mana euy mun teu kadenge batuk-batukna acan? Ieu si Om lain gigireun kuring keur ngarengkol ye. Beuh dasar si Selong. Paingan jempe we geus molor si badul teh. Cing ngagunukeun runtah euy urang ngadurukan ngaraulah tiris teuing deuh. Bensin mamawa sae. Cek ading bari ngahurungkeun bensin. Kojengkang harita Omo jeung sainting kojengkang ngagunukeun runtah kalakai daun awi jeung salumpit. Sut ku ading disunut nepi ka hurungna. Beletok-bertok Omo mitas-mitaskeun pangpung tuluy ditumpangkeun kana durukan. Atuh si Om lain beuki ti brawe asa ngeunah kahaneutan ku durukan. Ari sain harita ngarabut sampe satangka tuluy dibubui jeung cangkangna. Taksiran para wargi ngarasa peulih beuteung. Komo kitu geus 2 poe teu manggi dahar. Da puguh sampe alus disebut sampe maneh hotel. Teu sakumaha lila geus hipu. Kalawan harita dijait tuluy didahar ku tiluan meuni anu ngeunah. Siga nu ngeunahna keur bakating ku lapar. Ding tawaran atuh Nyi Darsi karunya euy bisi hayang ngopi, ceuk Omo. Ingeteun ka Nyi Darsi sedeng si Om lain mah teu direret-reret acan.
Keun bae tong diganggu euy karunya geus sare meniti brak kitu euy, ceuk ading. Bari ngareret ka Nyi Darsi. Nu keur ngagebrak ngarengkol sisi batu gede siraheun si Omlen. Si Omlen we atuh geuing keuding keur nya bisi hanging barang hakan. Tadi ge anu ngadon ngadaharana buah cecemet atuh. Lah bere-bere teuingnakeun wae sina ngalamot dahdir barina ge lah. Ye ulah kitu kilanceuk. Sumanuk nu euing geus sari kitu. Jempe saudara ngado jawe inget henteu ka kuring cing atuh bagi sapotongin. Euing hayang euy ngopi mah euy, cek si Omlen. Nemalan bari ngunyang hudang. Heuh si eta panyenna dewek mah geus molor. Hayang iring teh. Puguh we atuhin matak main tage. Ih. Meniang heunah isi barwes teu ngala teu naon ujug-ujug menta we. Tong kituin euy. Na samaruk sambeun susah kitu. Kapan sambu pelak mitoha dewek teteh can jadi teh. Cek si Omlen ngahehe. Bari ngalahun bubuy sampai sapotong belewak di dahar menicat camuilan. Ngeunahnya euy jeung dahdir teu kungsi diuyahan euy. Leuh. Ingeunah deui mo peed leuh. Teu si Omlen bari ngosong. Sanggeus sampu beak diaropi ku ading jeung sapada baturna tiluan. Lengut-lengut opatan ngadak-ngadak narunutan siga anu nyirep. Masing-masing hareuy mani merelek. Teu sakumaha lila goloyoh si Omlen jeung Omo ngagoloyoh ngedeng. Ari ading jeung sain yang saya kana tangkal cau. Teu sawatara lila reup opatanana sarare ujug-ujug talibra. Komo si Omlen jeung Omo mah meuni karerek ting salegrek patemalan. Sigana geus teu mikirkeun kana kasieun atawa aya oray atawa aya dedemit. Nu puguh mah tinggal luhur we teu inget kana naon-naon. Kitu deui Nyi Darsi teu lilir-lilir. Awak merongko disimut ku sarung ading nu geus bau peking sabab sarung geus lila tara ngabeukcai. Nincak kawanci janari leutik nu kira-kira pukul 1:30. Nyi Darsi parangulisik lilir asa kageungkeun ku sora si Omlen kerek meuni gegelegeran. Kuniang Nyi Darsi hudang tuluy rarat-reret ningali anu keur sarare meuni tinggal luhur. Sakapeung Nyi Darsi aya pikiran rek kabur ngan teu wani cing sabab ningali kaayan tempat sakitu gareueunana. Jabaning paroek deui. Teu katingali ngupetkeun curug-curug acan. Antukna ngadon ngajejentul we siga ngemitan anu keur sarare. Kumaha pipetaeun aing ari geus kieu. Rek ngejateu ludeung mangkaning saki geus peutingna jabat cara noem kieu. Jeung kakara aing ninca ka tempat ieu. Ari cicing bae pasti aing dibawa ku nu garelo kalawan pasti. Aing dipaksa rek dikawinkeun ka si Sali manusia buaya darat. Ari aing teu nurut pasti moal bisa panggih deui jeung jadi inung bapa. Sabab teu kitu pasti bakal aya akibat anu tumiba ka diri aing. Duh. Jadi kumaha pipetaeun aing ari geus kieu. Jeung ka mana atunya? Heuh kamarana atuh nu kamari ieu ngarenong di aing teh. Disangka marek terus we nyalametkeun diri aing tina perkara aya kaributan di lemur. Tapi buktina ngadona ditaringalkeun aing teh di setengahing jalan nepi ka aing kalangsu teu nyaho jalan. Ceuk gerentes hate Nyi Darsi. Narasa bingung anu lain heureuyan harita. Waktu Nyi Darsi keur ngumar lamunan bari nying hareupan anu keur sarare. Talibrana keur ujug-ujug corelat katingali saliwat. Aya nu ngajorelat gigireun Nyi Darsi. Puguh reuwas nalain dikira hate kuat ngalenyap. Jajantung ratug tutunggulan rei karasa keung. Bulu punuk ting puriding mangkaning aya di tempat anu sakitu geumeunana. Jaba sabudur madhab poek mongkleng buta rata. Ari katama-tama kadenge hawar-hawar sora anjing ngagogog di samung kuno babaung. Meuni lamat sorana malewung muraikeun simpena peuting. Ramitra sadaya lesora anjing nu babaung jempe ditumuku sora kohko anu ngarona ting kelentrung hawar-hawar. Tapi teu lila jep di jempe. Harita Nyi Darsi aya pikiran rek ngageuingkeun si Omlen anu keur nyegrek tunyangeunana. Tapi teu wani ceuk pikirna ingis purunyus. Tungtungna Nyi Darsi ngaludeung-ludeung maneh. Keur kitu kepluk cenah aya nu murag kalawan ladina lahunan pisan. Puguh we kareuwas asa beuki tamah kurang-kurang na matakna jeri. Ana disidik-sidik kana lahunan si horeng kertas dibungkuskeun kana batu leutik. Dina kituna Nyi Darsi pirajeunan ceg dicokot. Kalawan kertas dibuka kabeneran durukan hurung katebak ku angin.
barang disidik-sidik si horeng kertas aya tulisan nu unina kieu. Nyi Darsi ulah reuwas-reuwas, ulah ngarasa sieun ku ayana akang ngalungkeun ieu surat, lain rek ngaganggu atawa rek ngadatangkeun karugian keur diri Nyai. Tapi sabalikna keur akang rek nulungan Nyai sangkan bisa leupas tina tangan jalma-jalma jahat. Maksudna jalma nu opatan ieu taya lian, rek nyerenkeun diri Nyai ka ngaran si Salim, cenah marek dikawin ku ngaran si Salim. Tapi maksudna si Salim lain rek ngawin sacara nyenangkeun atawa ngadatangkeun kasinugrahaan keur diri Nyai. Nu puguh mah ukur rek dipake kapuasan hate. Tapi sanajan bari jeung kitu taya salahna ku Nyai diturut pangajak ieu jelema opatan, nu hartina Nyai ulah nolak. Ngan di mana Nyai rek dibawa ku ieu jelema opatan, Nyai kudu cumarita secara lemah lembut, sangkan manehna katarik ku basa-basa Nyai. Kieu ceuk Nyai teh, Kang, mangga abdi ngiringan bade dicanak ku akang kalayan bade ditepangkeun ka Salim. Nanging di mana tos dugi ka bumi, akang ulah waka ditepangkeun ka Kang Salim. Abdi simpen heula di kamar akang, ke Kang Salim bujengan ku akang ka bumina. Di mana Kang Salim parantos sumping ka bumi akang wayahna, saurang we ulah anu mayunan. Margi abdi sareng Kang Salim bade ngebrehkeun ka sono heula. Tah kitu pibasaeun Nyai ka ieu jelema nu opatan. Naon maksud jeung tujuan akang mere pandangan kitu ka Nyai? Dina waktu ieu akang moal bisa ngajelaskeun. Ngan tingali bae engke buktina di mana Nyai geus tepi kanu dituju. Sakieu kanyaah akang si Kalong. Kitu eusi eta surat nu tadi dibaca ku Nyi Darsi. Lang Nyi Darsi meunang sawatara jongjongan mangahuleng mikiran saha jelemana nu nyebutkeun si Kalong. Ceuk pikirna asa piraku aya ngaran jelema Kalong. Geus kitu gerendeng Nyi Darsi ngagerendeng, jero dadana bari mintel surat. Nah saha jeung urang mana nu nyieun ieu surat ka aing teh nya? Moal nya ngaran jelema si Kalong jeung aya basa kitu sagala kalawan maneh aya maksud rek nulungan ka aing. Moal jelema nu rek nipu mah sangkan aing daek dikawin ku ngaran Salim atawa Salim nyieun akal bulus nyieun ieu surat. Tapi asa piraku deui si Salim make nyieun surat kieu sagala. Lamun nyahun teh mah aing aya di dieu piraku teu nyampeurkeun. Moal nu kamari ieu ngadon ngenong di imah aing kitu. Tapi moal nya da katingalina ge barolon kene. Wah jiga nama Kang Tajudin mah kitu anak Pak Haji Juber urang Cibedug. Lamun nya teh mah nu nyieun surat Kang Tajudin asik asa kacida bagjana pikeun aing. Sabab aing asa karada-rada kabongroy ku Kang Tajudin mah. Ngan hanya kan jadi bapa teu ngarujukan majarkeun teh. Lain pijodoh Nyai sabab itu mah turunan jalma beunghar. Rek boga salaki mah kudu kanu sabaya, saharkat sadarajat jeung urang. Diteang kadinya nama waktuna kaburu beak di teh.